bebesan kadaria orang ngumpul seserian, tapi omat ulah sok seri sorangan, bisitana cek batur jelema edam. Brad, ari jalan tolnya arah halus teh ya arana. Nya atuh jalan tol mah kan tina singkatan teh kos. Jalan tol teh. Jadi arah halus model ieu ya. Model Saroja geuningan nya. Eta teh singkatan. Eta teh Soreang Pasir Koja. Gitu model Jagorawi, Jakarta, Bogor, Ciawi. Kosim ge apa? Purbalarang tah. Purbalarang naon? Purwakarta, Bandung Barat, Padalarang. Oh, benar. Kosim gitu lah. Ya Brad, kan Kosimanya punya cita-cita ya mah Brad. Lamun Kosim ingin jalan tol, Kosim arek ti Ciomasnya. Ka Pangandaran tah. Ka Jogja, Bandung Barat, akhiran we ka Garut. Ini meni panjang nih. Terus dengaranna naon eta jalan tol? Mas Parjo Burut. Anjing. Kosim aya wae anjing. Ciomas, Pangandaran, Jogja, Bandung Barat, Garut, Mas Parjo Burut. Tapi dah heueuh anjing. Bisa wae ya anjir ya. Nya. Lampu penerangan jalan tol ya. Bibi ge enak mah eleh ku si Kosim lah. Kumaha gitu si Kosim? Harta kan ek nyen jalan tol geuning bibi ge ek nurutan. Nurutan nyeun jalan tol? Jalan til bibi mah. Nah jadi jalan til. Panan awewe. Nu laki mah nya we jalan tol. Henteu bi anger anu kitu mah jalan tol arek dijieun ku lalaki arek dijieun ku awewe anger da di mana teuing atuh tio panjangnya guys nya tol nu panjang mah di petak disebut jalan tol ge kulantaran panjang. Terus ayeuna bibi arek nyieun jalan tol cenah arek nyieun jalan tol di mana? Jalan tol di Pasir Koja tulisan teh Cengkareng Bandung Garut. Terus disingkatnya jadi naon atuh? Saroceng Burut. Gak dendam naon ieu aing si Saroceng. Aing curiga dendam nu baheula ieu mah nyawer ku suluh teh anjing jeung ku minyak tanah. Karena ieu aing ya. Bisa wae ieu ya. Kotome angora ya. Brad, aceng mah yang micenan kadugalan geuning Brad. Atuh piceunan atuh. Era geus kolot anjir, da geus teu dipake meureun geus pangsiun jadi preman ge pan. Piceunan bener gitu. Nya Brad. Aceng keur ngoramah segala dipasangkeun kuda Brad. Boga ilmu rawe rantek Brad. Kulhu geni. Anjir. Harudang yo. Hariana dari kadugalan mah Brad. Percaya guys ya. Mantan preman anjir pasti boga nu karar itu mah. Ngan ayeuna mah geus teu matih sia Brad. Ilmu teh. Nya Brad, ilmu geus teu matih pisan sia. Pokona boro-boro bangsa dikadek kitu Brad aceng mah. Urak sukro ge geus teu teurak. Please ceng. Ya eta mah lain ilmu nu teu mati. Huntu anjir nu geus punglak ceng. Saroceng aya wae. Ampun teuing. Bisa wae ieu anjir. Ilmu kutu geni ya. Teuing ilmu katumiri anjing. Kang belikan gorengan gerajeng dengan sangu. Kebeneran orang keur lapar. Gitu. Nu enaknya. Kalem. Aya anyar tukang gorengan di Kalijaya.
Maranagi gorengan teh kamari orang beli coba murah ya bangun anjir Sabarahaan deh. 2003 Ulah gimana sih nu hanet jang dengan sangu eta mah 2003. Ini 2025 murenan buruk manten. Pangawas nak 2000 kilo siki lain di jana eta gorengan 2000 tilu lain tahun rempak dewa ya biaing ampun teuing aya wae ya anjir ya comro tah kieu kos euy urang mah ulin di sawah teh jadi orang teh bisa muji kekawasaan pangeran kaendahan alam nu sakieu endahna gitunya jeung eusina Recet suara bancet kayaknya beratnya. oh Itu tingker ngerobrol naonnya. Rame gitu bancet. inget tuh aing can pernah nanyakeun lah tong ngabahas bancet ya rek keur ngobrol serius ya Oh, siap, karena Brad. pakuran alam gitu. Kan orang penasaran euy sabenerna manusia heula atawa alam heula anu diciptakeun ku Allah teh euy. Serahkeun nanti ka Kosim pertanyaan gitu mah Brad. Nyaho di mana? Iya Brad. Ubur-ubur ikan lele. Kosim gitu le. Ini yang nampilin ini Kosim ini. Sok kumaha? Iya. Diciptakeun anu manusia jeung alam heula mana? Nyatu heula peti pera anjir. Pan peti pera mah lanceukna. Ini Nya gejelik deui wae si ieu anjing. Omongkeun. Ya, alam semesta. Lain alam bah dukun si teh Kosim. Aing ge nyaho eta peti pera si teh. Alam semesta. oh ai alam bah dukun mah anu penyanyi nya penyanyi dangdut eta mah. Heeh. Lain eta masih kan sok baca mantra tuh di burah gitu Brad mun dukun. Osok. Geus lah mending ge anjing. Geus we ngobrol teh nepikeun ka dieu lah. Lila-lila ku aing sia dibura ya. Da pasti anjir musingkeun we sia mah. Pertanyaan yang goblok sekali selalu datang dari mulutnya anjir. Nu ubur-ubur ikan lele teh ningin dia. Ya. Kosim gitu kumisan anjir iga lele. Hah, bisa wae ya anjir ya. Anak lele ya. Hari didinya Brad. Sok dahar di rumah makan Brad. Ya osok. Di restoran gini Brad nu gede. Heeh, osok kumaha gitu. Gua ceng mah tadi kakara arek ke Brad. Teu tulus da gara-gara HP tinggalin. Kumaha maksudnya teh? Naon hubunganna anjir rumah makan jeung HP? Kapan hari di rumah makan gedean mah Brad. Sok make menu geuning Brad. Terus Ari aceng HP-na tinggalin rek make menu kumaha Brad. Da menu dina HP. ini ieu udah cek aing ge anjing. Ya cek aing ge ulin teh ieu tong di lemur wae si teh ulin kali-kali ka kota. Lain kali-kali sing Mineng ulin ka kota geura. Katro bisa nih saroceng. Ceng, menu lain menu dina HP anjir. Da di ditu ge aya daftar menuna di rumah makan, Ceng. Saroceng ieu parah. Hah, bisa wae ieu ya anjir ya. Utila buta ya.